Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dian dan Sumiati di channelnya Budak Lemur Penegang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Urang ngacaprak na ieu jeung Sumiati lejeng Antoni. Kuari ieu urang dek nyaritakeun kehidupan zaman baheula lain zaman kuari. Zaman baheula anu indah yang tak bisa terlupakan sampai sekarang. Betul teh, Sun? Betul. Cerita neng Sumiati baheula kumaha coba? Serta Neng Sumiati mah kehidupannya pahit. Pedesan capek pedesan capek daripada pedesan kehidupan aku. Pahit-pahit. Jadi baheula teh kerja mah sekolah eta yang dirasakan oleh Sumiati eta nah. Ada orang ngecaprak sabari ngawadang ya. Lebih enak. Jadi baheula mah nya kerja mah sekolah eta ke tahun 2012 kurang eta lulus. Jadi asupna eta ke tangga masih ikan lah 2000 berapa lah. Baguna. Pokoknya baheula mah urang di sekolah ge hararese teh cara kuari. Baheula mah nya cerita baheula mah eta ke zaman SD mah cerita zaman SD nya. Nyeritakeun zaman baheula ieu sekolah SD. Mau di gope bagi ku hareun ka bina-bina. Pokoknya bahagia beh. Bahagianya mau di gope ge nya. Pokoknya mah duit gope tak sakana 5.000 beren kuari mah. Orang duit gope masih kabel kan eta bubur Ustad. Pokoknya Ibu Ustad tapang bageuna. Salam jeung Ibu Ustad nu dirompok. Pokoknya mah eta duit 500 perak katanya kabeli eta bubur samangkok jeung gorengan bakwan. Bar jeung mana hutang tapi nah. Komennya nu pernah meuli bubur baheula nu hargana 250 perak. Nu pernah pengalaman beh pokoknya mah. Komen dina YouTube-na Budak Lembur Panigram. Zaman baheula mah urang tah sakola mangkat isu. Heuleuh kana babaturan. Heuleuh kana baturannya kata bajuna meuni ku bagus, meuni ku heran, heuleuh sepatuna meuni ku bagus. Heuleuh ka awak sorangan. Baju berlok karoneng teh mah. Heuleuh sepatu hendepna naon? Bolong. Pugus sepatuna heng dahar. Tuh di paraban sih matak menyalangan. Eta ku babaturan sok diledekan tat cenah sepatuna tah beren parab. Naon juga teu ngarti baheula mah nya. Sing horeng mah sepatuna teh nyalangap. Lem nang seroplok. Eta ku babaturan diledekan bae. Saking ku urang ngarasa jelema teu boga, jelema teh mau. Jadi sabar we nya dikumakeun ieu. Sabar beh pokona mah kadang-kadang sekolah ge telok ngawa duit. Mah sedih teh sih. Sedih beh pokona mah kudu kumaha deui. Karena ge mengejar cita-cita. Pokona mah eta kuari mah nya lamun udah kuari coba. Lamun teu moal duit, moal teu modek sakola. Mau dek. Kudu mau duit bae eta minimal ge teh. SD kuari mah 10.000 cara baheula. Baheula teh mau duit 1.000 eta panggedean. Bisa nabung gope 500 perak. Komennya nu pernah nabung 500 perak baheula. Bisa 1.000 eta nya. Gope jeung jajan, gope ditabung. Terus balik sekolah. Balik sekolah kan. Cerita sampai sekolah 5. Nek mam dulu karena tempat makan teh karena baheula mah Tudung saji. Lain. Salang. Salang baheula mah salang. Nu ngagantung. Gantung. Ieu bunga tapi sekolahnya muka panto, muka baju banyak. Baju sekolah gitu berkus. Ih, ada salang, nepak salang banyak. Iya tah, banyak dijorok salang eta. Daging di dieu mah lauk asin. Tapi baheula mah nikmat jeung lauk asin nya. Lauk asin. Cakep pokona mah. Ujung uyah bage nikmat. Terus tamu libur peminggunya ieu. Peminggu. Musim hujan ieu, baratan ieu. Keur di kampung mah nya. Karena baratan di kampung. Eta udang subuh salat mah henteu. Udang subuh. Naon? Nyekel karung, mau center. Kamana leumpangna? Ka laut mulung atung. Baheula-heula eta mulung atung.
saking hayang jajan eta atuh baheula-heula pagas-gas aya nu menang 2 karung aya nu menang 1 karung indah be balamanya pokok mah baheula mah indah baru hujan-hujan ge balik pan atuh eta ka imah sorena tah tukang atuh dijual sakilona baheula mah 1.500 kan masih murah dijual menang 2 kilo menang 2.000 atau kabina-bina 2.000 bae ge siap nah orang atuh bisa kabina naon 40.000 langsung ngetar ke warung beneran beli mie sedap baheula mah mie sedap masih 1.000-an kan ya teu kuari-kuari mesti 2.000 baheula mah 1.000 kan beuh eta pat dahar jeung mie asa di restoran bae terbayang-bayang padahal jeung mie doang pokoknya mantep deh mantep kata nyuruput cai mina ge alabatan nyuruput cai kopi beuh nikmat nikmat deh pokoknya mah baheula bisa dahar jeung mie ge asana pangbungahna terus ulinan zaman baheula mah balik sekolah tak main gundu main gundu terus main ini langsung gede di sawah terus main gobagan ya mainan itu bang hujanan sesumputan coba dulu zaman kuari udah sekolah balik sekolah masih SD kan nu pernah hujanan nu main gundu nu pernah nu dicerekanan lu hujanan pokoknya mentok adengnya belah seru letik mahnya mari mamikir coba dulu zaman kuari udah sekolah SD kuari balik sekolah naon dicekel HP coba ding dengan nu di lembur nu salembur gimana pokok namanya tayangan eta budak leutik kuari aya keneh henteu anu main gundu anu main gambar main gobagan main gatrik main sasumputan aya coba tayangan Kuncen ulama eta nu kitu kuari mah nah eueuna kuari zaman now ieu dulu pernah henteu balik sekolah hujanan payung daun saking teboga payung pakai payung daun terus pakai daun pales baheula eta kerjaman baheula eta balik sekolah banyak musim hujan bang orang mah jelema teu boga ieu nya rumah sahabat teh ya batur make payung make jas hujan urang mah neangan daun tales jeung daun cau jeung eta balik tinggal baturan kieu lah nyapa tudung-tudung eta lah daun tales jeung daun cau beuh aju kuari mah geus ngeunaheun sekolah-sekolah ge urang mah baheula sekolah ge lulusan SD doang pokoknya mah sedih soalnya can aya sekolah-sekolah gratisnya sumbang-sumbangan kuari mah loba sumbangan sekolah gratis tapi eta di zaman kuari teu kacara di mana zaman baheula mah cuman rumah sat kuari sekolah gratis tapi aya nu sekolah gratis mau ke sekolah goreng mojok di laut mana naon coba eta gitu jadi cukup segitu nya videonya yang bisa urangnya jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh